jalmi usahana nu kirang lancar kumaha Pak Ji? Oh, kirang lancar mah eta mah tergantung jalmina eta mah. Jeung tergantung milikna. Lamun tapi ulah putus harapan da jelema hirup bisa ngarubah nasibna. Hah? Perkara beunghar mah eta mah aya dina jiwa masing-masing. Nya, dina jiwa pribadi masing-masing. Dan teu saeutik jelema anu beunghar cenah batur luyah layah banana, duitna loba cenah, tapi can ngarasa cukup. Can ngarasa beunghar keneh. Anu kitu lain beunghar teh, lain. Nya, jadi lain jelema anu luyah layah banana anu beunghar mah, lain anu loba tanahna, lain anu loba duitna, tapi balik deui kana jiwa pribadina anu ngaran beunghar mah jelema anu sok daek bersyukur. Nya, gitu hayang lancar usaha balik deui kana pribadina, yang paling penting takwa, taat, jauhan larangan anak eta paling penting. Salah satu contohna? Contohna urang kudu loba daek ibadah, deukeutkeun ka Gusti, lamun urang geus deukeut ka Gusti sagala naon geuning bere ku Gusti. Dilancarkeun ya? Nya, kitu dilancarkeun ku Gusti. Kana usahana ge. Ngan kitu ciri nama lamun urang hayang dikabul doa bersihkeun heula perdosaan urang. Semacam urang, naon anu bersih dosana? Semacam orok karek borojol. Karek 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan can boga dosa, rizkina langsung dijamin harita keneh. Ngadua harita, hayang harita dibere harita. Ku sabab naon? Ku sabab can loba dosana. Contoh misalkan budakna rezeki, langsung, tah rezekina langsung harita keneh. Moal dikekeun deui. Ciri-ciri tanpa dosa tah. Ieu. Ieu, tapi geus badag mah geus aya dosa. Engke mengke atuh. Kokot keriweuh kitu. Tah geus aya dosaan mah. Komo urang loba dosa kieu diengkekeun deui. Teuing di sataunkeun, teuing di 5 bulankeun, teuing di 4 bulankeun, tapi anu bersih mah orok keneh. Harita keneh rezekina langsung datang. Dina mobil aja. Heeh, gitu. Langsung harita keneh. Naon eta heuh teh? Hah? Dibere susuna rezekina langsung. Dibere susuna pakai urang mah sampai ka cerik-cerik oge. Hah? Lain-lain eueuhan urang mah nya. Malahan mah dingkekeun. Teuing iraha milikna ge can tanpa diduga. Eta teh ciri-ciri loba dosa. Lamun anu eueuh dosa mah contoh budak orok keneh tanpa dosa, hayang harita rezekina langsung dibere ku indungna. Perantara indungna rezekina. Da rezekina perantara papada umat, papada jelema. Moal ngagubrak di langit, ngagubrak rezeki moal, kecuali hujan meureun di luhur mah. Eta rezeki kan. Ai rezeki teh naon atuh? Rezeki teh sagala rupa anu bisa dinikmati eta rezeki. Anu can bisa dinikmati can rezeki urang. Contoh urang boga motor, can rezeki lamun urang masih keneh motorna dibatur keneh. Hah? Motorna dipake ku batur, ke geus nikmatna mah geus geuleuyeuh, nikmat digas teh. Rezeki urang mah. Geus digas dipaut teh. Eta nikmat. Hah? Lamun misalkan sagala kesehatan geus dinikmati teu geuring teh eta rezeki urang sarua. Nya. Tapi ulah ketot ngadua da lamun jelema tanpa doa jelema sombong eta. Koret. Yang penting ulah putus harapan bahwa sing yakin bahwa doa bisa dikabul, bahwa doa bakal dikabul. Eta nu paling penting. Hah? Naon wiridna macam-macam anu ayat-ayat dina Quran kabeh oge kumaha diniatkeunana. Nek ku kulhu mangga, nek ku palak mirat mangga, nek ku waqiah mangga. Anu asal teh ulah ku ucu. Asal ulah teh ulah gigi ulah. Heeh. Naon atuh teh? Eta tulisan. Geus Geus da lain duka